Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah mitra sadayana tepang di sareng simkuring Sukiwa palawargi. Dinten ayeuna simkuring bade nyuguhkeun acara dongeng sakacamplung. Para mitra sadayana sateu acan dikawitan diantos subscribe sareng like na palawargi supados teu nyong corong teuing kana waktos. Mangga atuh dangukeun we dongengna, mugi Koceak channel ieu tiasa nyugemakeun ka para mitra sadayana. Channel ieu etang-etang hiburan pamebrah manah para mitra sadayana. Ka palawargi Koceak anu di mana we linggihna, mugi urang sadayana dipasihan paparinan kesehatan tur digampilkeun segala urusan-urusana. Mangga nyanggakeun dongengna, wilujeng ngadangukeun. Nu dagang buah keliling teh geus ilahar make kendaraan motor odong-odong. Tanya para mitra, motor odong-odong teh motor anu sok narik gorobag. Tanya turna nawarkeun dagangan teh make pengeras suara. Kadar ye sakantong 1000 salak asli asak dina tangkal. Cek wakuwu dina pengeras suara nu sorana geus rada pengek. Sigana eta pengeras suara teh geus soak baterena. Lar harita teh aya saurang budak lalaki di kongkorong katepel. Ngadenge wakuwu nanawarkeun salak, reg budak teh eureun tuluy nanya. "Pak, salakna amis teu?" Liek wakuwu teh ngalieuk ka eta budak, tuluy kadenge wakuwu malik nanya. "Maneh teh rek meuli? Make nanyakeun amis henteu na?" Ditanya kitu budak teh rikat ngajawab. "Nya arek atuh meuli mah, tapi uing hayang ngasaan heula. Mun bener salakna amis, kakarek uing rek meuli." Hulang wakuwu teh ngahulang sakedeung, tuluy nyokot bungkusan salak nu geus meunang muka. Satuluyna song dibikeun sasiki ka eta budak. "Yeuh, asaan geura? Salak dewek mah kabeh oge asak dina tangkal. Jadi moal aya nu asem, dijamin amis." Ceg salak teh ditampanan ku eta budak tuluy dipesek. Camuil harita salak teh didahar. Barang didahar, katempo budak teh nyureng bari ngomong semu kukulutus. "Wah, salak naon ieu teh, Pak? Mani asem kieu? Ngabohong lah si Bapak mah. Cenah salak teh amis. Mana buktina?" Ngadenge budak ngomong kitu, wakuwu ngahuleng. Manehna heran sabab tara biasana aya anu ngawada kana salak daganganana. "Nu bener, Jang. Salak nu dijual ku Bapak mah kabeh ge amis." "Ah, eta mah sungut si Ujang we meureun anu teu beres." Cek wakuwu bari melong ka eta budak. Anu harita teh keur cacamuilan ngadahar salak bari anger nyureng. Diomong kitu ku wakuwu, budak teh katempo beuki nyureng bari kadenge ngawada kana salak. "Yah, salak naon ieu mah? Asum jeung kesed kieu. Kalah kumaha ge moal aya nu meuli ieu." Cek eta budak bari anger ngagayem salak nu harita geus meh beak sasiki. Wakuwu diwadah ku eta budak manehna katempo bangkenu. Bari tuluy pok harita teh manehna ngomong rada heuras. "Ngomong naon bieu? Baruk salak dewek hasem jeung kesed? Mun nya ge salak dewek teu ngeunah rasana. Nah atuh kumaneh make didahar nepikeun ka geus rek beak?" Budak teh sigana geus ngarasa kapalang bohong. Ditanya kitu ku wakuwu kalah kabeuki nyureng bari pok ngomong. "Waduh, uing mah asa kakara yeuh. Manggihan salak rasana bani asum alah batan kadongdong. Cing coba ngasaan sasiki deui tina bungkusan nu sejen." Wakuwu harita teh bingung oge para mitra. Manehna boga pikiran buaknya salak anu tadi didahar ku eta budak teh bener-bener asem jeung kesed. Jeung deui ari budak mah ceuk pikiran wakuwu kalolobaanana polos jarang ngabohong. Akhirna wakuwu harita teh nyelehan song mikeun deui salak sasiki anu rada gede. "Yeuh, Jang, cing asaan nu ieu? Buah salak anu tadi mah nya asem jeung kesed. Tapi awas, lamun salak anu ieu amis, maneh kudu meuli."
Waku ngomong kitu na teh bari baeud. Ceg deui bae salak teh ditampanan ku eta budak, tuluy dipesek am di dahar. Kakara oge digegel saeutik, budak teh nyureng deui siga tadi. Jadol teh asum pisan. Waduh, leuwih asum batan anu tadi. Si bapa mah salak asum kieu make dijual sagala. Mending dibagikeun bae, Pak. Eta budak ngomong kitu teh, bari jeung salak nu di dahar teh geus beak deui bae. Nempo kitu Waku jadi penasaran. Manehna nyokot salak sasiki, bari saterusna salak teh diasaan. Tetela salak teh amis kabina-bina. Atuh tuluy we harita Waku teh ngomong ka eta budak bari muncereng. Kuya. Selain tong sok ngabohong. Salak sakieu amisna disebutkeun asem jeung kesed. Hayang dijejelan salak sugan ku aing tah bujurna. Ngadenge Waku nyarekan, budak teh lain sieun tapi kalah malik muncereng. Ye, si bapa mah di bejaan teh teu ngadenge. Sok we kuing mah diiburkeun sia salakna asem. Kebog harita Waku teh reuas barang ngadenge budak ngomong gitu. Aduh, Jang, ulah kitu. Eta mah kabeneran we meureun. Salak anu tadi di dahar ku si Ujang mah atah keneh. Geus tong ibur. Yeuh, ku si bapa dibere sabungkus. Jung ka ditu geura balik. Cek Waku harita teh bari song mikeun salak sabungkus nu diwadahan kantong keresek. Atuh budak teh lain deui ngarasa bungahna. Bari nampanan bungkusan salak pok budak teh nyarita. Tah, kitu Pak. Kudu mere mah we ari kasasama teh. Nuhunnya. Hoyong budak teh init ka jingjing salak. Bari harita manehna ngomong jero hate. Dasar tukang dagang amatiran, beunang we ditipu. Sajungna eta budak init. Torojol harita teh saurang nini-nini nyamperkeun. Tuluy si nini teh nempuan salak anu dibarungkusan ku kantong keresek herang. Jadi salak teh najan dibungkus ku plastik oge katempo bungkeuleukanana. Can oge ditanya ku Waku. Pok harita si nini teh kadenge ngomong. Aduh, ieu si Ujang dagang sisig manis sagorobag kieu. Saha nu rek meulina? Da di lembur dieu mah nu sok nyisig teh nini wungkul. Ari Waku barang nempo si nini aya di dinya teh manehna gegelendeng. Yah, jadol teh. Datang pisan nini Warsi. Kurmah tadi salak teh geus melayang sabungkus. Ayeuna geus datang deui we jelema teu beres. Wah, alamat moal menang duit ya. Nini Warsi harita rumpurampa kana bungkusan salak. Teu lila pok deui manehna ngomong. Ujang, ieu mah geuning sisig teh tareuas kieu. Ngadenge si nini nanya kitu, Waku teu ieu nembal. Najan Nini Warsi harita haben bae tanya, kalah ceg harita Waku teh kana mikrofon. Tuluy harita manehna cecileuweungan. Kadar ieu. Sakantong 1000. Salakna salak. Sakantong 1000. Dijamin amis. Mun teu amis ulah didahar. Salakna salak sabungkus 1000. Nini Warsi najan geus kurang denge, tapi ari sora Waku nong toreng tina pengeras suara mah jelas oge kadengena. Sarta pok harita Nini Warsi nanya, bari nunjuk kana bungkusan salak nu ngunggul dina gorobag odong-odong. Oh, si Ujang teh dagang salaknya. Ari Sugan teh dagang sisig. 1000 sabungkusna teh nya Jang. Meunang lamun nawar. Ngadenge Nini Warsi ngomong kitu. Waku kontan harita teh manehna ngajawab. Yeuh ni, ieu harga salak teh geus kahitung murah. Mun meuli di pasar mah moal menang 1000 sakantongna teh. Menang 1000, tapi memeh balik si Nini kudu push up heula 100 kali. Ngadenge Waku ngomong kitu, Nini Warsi teh kalah ngehkeh seuri. Si Ujang mah ka Nini teh nyanya heureuyan bae. Piraku geus kolot di titah push up. Tapi teuing lamun push up na bareng jeung si Ujang mah. Jadi kumaha ieu teh? Nyaan harga salak teh geus teu bisa ditawar deui. Nya geus atuh lah moal meuli. Ngadenge Nini Warsi nyarita kitu, Waku gancang noel tak-tak si Nini bari nyarita semu ngarayu. Yeuh ni,
Pangna harga salak teu bisa ditawar teh. Da ieu mah salak alus. Mani amis kabina-bina. Bisi si Nini teu percaya mah. Sok asaan heula amis henteuna. Ya, kukuring di pang nyokotkeun. Top tah gerasaan. Ngadenge waku nitah ngasaan mah Nini Warsih teh mani curing hak. Tuluy nampanan salak pamer wakuwu. Sanggeus salak dipesek. Am harita teh didahar. Bari harita sungutna kunyam-kunyam, hulang Nini Warsih teh ngahulang sakedeung. Sarta teu lila tuluy katempo nyureng. Manehna nyureng bari ngabiri gidig. Ih, aduh. Ieu teh salak naon, Jang? Rasana mani ngelehkeun buah ngora. Ih, mani asem kieu. Gebeg harita wakuwu reuwas, ngadenge Nini Warsih ngomong kitu. Tuluy ceg manehna nyokot salak sasiki, sarta satuluyna diicip-icip. Tapi tetela sanggeus diasaan salak teh teu asem sakumaha cek si Nini tadi. Atuh pok harita wakuwu nanya ka Nini Warsih. Nini, nu bener ya? Nyaan salak anu tadi diasaan ku si Nini teh asem? Ulah ngabohong ni. Mun nya ge asem, nah sasiki nepikeun kabeak. Ditanya kitu ku wakuwu, Nini Warsih harita teh kontan ngajawab. Nya kangaranan dibere mah, najan asem oge di dahar we. Rek dipikeun eueuh, nya mending di dahar. Cing menta atuh sasiki deui mah. Da salak asem ieu dijual ge moal aya nu meuli. Wakuwu harita teh tuluy bae nafsu barang Nini Warsih nyarita kitu. Atuh gantawang harita teh manehna nyareka Nini Warsih. Cing menta atuh sasiki deui mah. Da salak asem ieu dijual ge moal aya nu meuli. Wakuwu harita teh tuluy bae nafsu barang Nini Warsih nyarita kitu. Atuh gantawang harita teh manehna nyareka Nini Warsih. Kumaha? Ngomong naon bieu? Sangeunahna bae nyarita teh. Yah, Nini, ieu salak nu dijual ku dewek teh salak super. Menang milihan heula. Jadi hiji oge moal aya nu asem. Dicarekan kitu ku wakuwu ceuleukeut teh Nini Warsih seuri. Hai deh. Ari si Ujang sok aya-aya bae. Kumaha cara milihanana? Mana nu amis jeung mana nu asem? Meureun kudu diasaan heula hiji-hiji. Ulang harita wakuwu teh ngahulang. Bener oge caritaan Nini Warsih teh kumanehna kapikir. Yen pikeun ngabedakeun mana salak nu amis jeung salak nu asem, geus tangtu kudu diasaan heula hiji-hiji. Atuh akhirna mah saking ku ngarasa keheul, wakuwu harita teh nitah ingit ka si Nini. Geus ni mending balik bae ka ditu. Cuma di dia ge lah ari moal meuli mah. Ngarasa diusir ku wakuwu. Nini Warsih hatena teu bisa narima. Atuh gantawang harita teh Nini Warsih jadi malik nyarekan ka wakuwu. Weh, tukang salak. Gagabah teuing nyarita teh. Jadi si lain teh ngusir dewek. Pedah dewek nawar. Ngaranna ge nu meuli ya. Wajar atuh tu wartawar mah. Awas ya, ku dewek rek diiburkeun. Lamun salak nu dijual ku si lain teh asem. Ambe nu meuli sia. Kebag wakuwu teh ngarenjag reuwas para mitra. Ngadenge Nini Warsih rek ngiburkeun salakna asem. Atuh gancang harita wakuwu teh nyomo Nini Warsih. Aduh, ulah kitu ni. Sing karunya ka kuring euy. Ti isuk nepi ka wayah kieu kuring can menang duit saperak-perak acan. Top tah ku kuring diberesa kantongnya. Asal si Nini tong loba omong. Song harita wakuwu mikeun salak sakantong keresek leutik. Anu biasa dijual 1000 perak. Atuh Nini Warsih lain deui ngarasa bungahna, tuluy manehna ngomong jero hate. Dasar tukang dagang can pangalaman. Bisa keneh katipu. Satuluyna salak teh ku Nini Warsih ditampanan bari pok nyarita. Tah, kitu ari hayang payu mah. Komo lamun meresa kantong deui mah. Nini rek mantuan mang jualkeun. Ngadenge Nini Warsih rek milu mantuan mang jualkeun daganganana, wakuwu teh ngarasa bunga. Tuluy harita pok manehna nyarita ka si Nini. Nu bener ni. Nyaan ieu teh. Si Nini rek milu mantuan mang jualkeun. Ieu atuh meresa kantong deui. Hitung-hitung buruhna. Gap harita Nini Warsih nampanan salak sakantong deui. Atuh manehna harita teh geus boga salak 2 kantong bawaeun ka imah. Tuh, nuhun pisan atuh Jang.
Soklah kunini dibantuan. Tong khawatir, dijamin dagangan bakal beak. Ting beak teh beak kumaha para mitra ieu maksud sini nih. Aduh. Beres nyarita kitu, ceg harita Nini Warsih teh kana mikrofon. Tuluy manehna ngomong tarik nanawarkeun salak dagangan wakuwu. Kadar ye. Mangga geura raosan salak super. Amisna ge ngelehkeun gula kawung. Ayo kadar ye. Sora Nini Warsih dina pengeras suara, harita teh maninong toreng kadenge ka mana mendi. Menang sababaraha kali Nini Warsih ceceleuweungan nepikeun ka sorana geus meh-mehan beak. Tapi eueuh anu meuli saurang oge. Rajin aya anu eureun oge, lain rek meuli, tapi majar cenah rek nganjuk. Engke cenah bayar nama lamun usum panen. Teu sakara-kara, reg harita Nini Warsih eureun ngomongna. Sabab kadenge harita teh hawar-hawar, aya sora jelema lalaki make pengeras suara. Kieu kadengena teh. Sakantong 1000, sakantong 1000. Salak super asak dina tangkal. Mangga gara-gara leuhan, sakantong 1000, sakantong 1000. Liek harita Nini Warsih teh ngaliek kalebah datangna eta sora. Atuh pon kitu di wakuwu, manehna oge kaget lain di kieuna. Barang ngadenge aya anu ceceleuweungan sarua nanawarkeun salak. Ai, jelema saha nya? Ngadon dagang salak ka dieu? Nyaho dewek teh keur mangkal di dieu? Matak naon lamun dagangna teh ka ditu kan rada jauh. Gerentes hate wakuwu bari celina rancung nyidik-nyidik anu boga sora. Beuki lila eta sora anu dagang salak teh kadengena beuki deukeut. Sarta beuki atra da sarua manehna ge make pengeras suara siga wakuwu. Sanggeus deukeut kana gorobag wakuwu. Reg jalma anu tadi nawarkeun salak teh eureun. Tuluy ngong deui harita teh manehna ngomong dina pengeras suara. Sakantong 1000, sakantong 1000. Salak asak dina tangkal. Mangga gara-gara leuhan sakantong 1000, sakantong 1000. Sakantong 1000. Ngadenge anu nawarkeun salak aya gigireunana bari jeung sorana leuwih tarik. Wakuwu jadi penasaran hayang nyaho saha jelemana. Jurut harita wakuwu turun tina gorobag. Tuluy nyamperkeun kanu bieu keur ceceleuweungan. Ana breh teh kebeg harita wakuwu ngarenjag kaget. Horeng nu dagang teh tayalian Mbah Deni anu dibantuan ku Aki Rayud. Atuh kontan wakuwu harita teh ngomong bari poporongos. Mbah Deni. Kira-kira baya tuh euy. Ente mah teu ngahargaan ka saya. Kawas eueuh DB tempat. Mata kumaha dagang teh lamun di ditu tuh? Di nu rada jauh. Ulah mepet teuing kana pangkalan dewek. Can oge Mbah Deni nembalan, ana celengkeung teh Nini Warsih nu harita keur mantuan mangjualkeun dagangan wakuwu, ngomong dina pengeras suara mani tarik. Kadar ye. Sakantong 1000, sakantong 1000. Salak amis dina tangkal, dijamin dedeyeun. Ayo kadar ye. Mangga tiasa ngasaan sawaregna. Kebeg harita wakuwu ngarenyag kaget ku omongan Nini Warsih dina pengeras suara. Anu mata kaget pikeun wakuwu, pedah Nini Warsih nyarita majar bisa ngasaan sawaregna. Wah, cilaka yeuh. Si Nini salah ngomong. Bisa-bisa dagangan aing beak kudu ngasaan. Koyong harita wakuwu teh inget ninggalkeun gorobag Mbah Deni. Sarta guragiru muru gorobag manehna. Satuluyna wakuwu rikat ngarewak mikrofon anu harita keur dipake ceceleuweungan ku Nini Warsih. Ngan kakara oge ngarewak mikrofon. Celengkeung harita teh kadenge Mbah Deni ceceleuweungan dina pengeras suara. Sakantong 1000, sakantong 1000. Salak super amis asak dina tangkal. Sakantong 1000. Berhadiah. Ngadenge Mbah Deni ngomong dina pengeras suara samodel kitu. Wakuwu harita teh manehna jadi manas sarta tuluy ngong harita manehna ceceleuweungan. Kadar ye. Mangga sakantong 1000, sakantong 1000. Harga perkenalan. Ngagaleuh sakantong, kenging gratis sakantong. Beres wakuwu ngomong kitu, kerawak harita mikrofon teh direwak ku Nini Warsih bari tuluy kadenge Nini Warsih ceceleuweungan deui. Sakantong 1000. Mangga sakantong 1000. Salak asli, amis dina tangkal.
berhadiah lamun lalaki anu meulina ku nini rek dibere hadiah ka sugemaan. Bah Deni ngadenge sora nini anu ngomong tina pengeras suara Wakuwu, manehna jadi ingat ka Aki Rayud. Anu harita Aki Rayud teh milu nuturkeun manehna minangka asisten. Atuh ret harita manehna ka Aki Rayud tuluy pok nyarita. Kadenge teu Ki Rayud. Tah, tina pengeras suara aya sora nini. Sok geura teh malan. Tong eleh ku Wakuwu euy. Cag harita Aki Rayud teh kana mikrofon. Halo? Nes. 1, 2, 3, Nes. Ni coba 1, 2, 3. Mangga nu mariongi salang amis. Gadarieu. 1000. Hayu urang 1000. Yeuh, bade ningali Aki Rayud. Tuluy pok harita manehna teh nanya. Ngomong naon dieu? Dedengian dewek mah ngajak sare. Sok gagah ari ngomong teh. Ditanya kitu ku Bah Deni, Aki Rayud ngahuleng. Sigana tadi manehna kalepasan nyarita. Teu lila pok manehna nyarita. Oh, tadi teh nempas omongan sini ni anu manyarnya nah mun anu meuli salakna jelema lalaki rek dibere hadiah ka sugemaan ku sini ni. Dewek teh ngarti naon anu dimaksud ka sugemaan teh. Nya atuh ku dewek teh ditembalan kitu. Ame dagangan jadi payu. Oh, kitu. Nya tuh cing sakali deui. Atuh ngong deui harita Aki Rayud teh ngomong dina pengeras suara. Mangga nu mariongi salak amis. Gadarieu. 1000 sakantong. Hayu urang 1000. Lar harita aya saurang lalaki ngaliwat, manehna siga anu bingung barang ngadenge aya anu nanawarkeun salak mani patembalan. Tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, jadi bingung ya. Mending milih kanu mananya. Pasti nage anu leuwih murah jeung berhadiah. Sugan we menang hadiah mesin cuci. Jang paranti nyisih kolor. Cek eta lalaki anu tetela Bahrowi. Siga nama harita Bahrowi teh tas di pasar, da katempo manehna ngajingjing daun kawung manis sabebed di parantieun udud. Srog harita manehna ngadeukeutan gerobak Wakuwu. Atuh Nini Warsih salaku juru bicara, harita keneh manehna nyelengkeun. Mangga wilujeng sumping kasih A. Bilih bade ngagaleuh salak mah. Mangga salak amis ieu mah A. Asak dina tangkal. Ulah ragu-ragu. Sok mangga geura cobian heula sawaregna. Bilih kirang puas mah geura mekel kanggo candakeun ka bumi. Ditawaran ngasaan salak sawaregna ku Nini Warsih. Atuh dijadikeun kasempetan ku Bahrowi. Ceg harita teh manehna kana salak anu panggedena. Camuil. Harita sungutna teh cacamuilan nepikeun ka samutut. Nu sasiki oge can beak, ceg deui harita Bahrowi teh nyokot sasiki tuluy dihengoy. Kitu jeung kitu beak hiji am deui. Kitu jeung kitu beak hiji am deui. Atuh harita cangkang salak teh mani amalatak di handap. Nyameureun aya we kana 10 sikina mah harita Bahrowi teh ngasaan salak. Sarta teu lila ureuleu manehna teh teurap. Cingan menta sakantong mah jang bawaeun ka imah. Tadi cek sinini cenah meunang mawajang ka imah. Kalayan teu nunggu jawaban sinini, cek Bahrowi teh nyokot salak sakantong tuluy koloyong bae indit. Nempo kitu, Wakuwu colohok mata simeuteun. Tuluy pok harita teh manehna ngomong ka Nini Warsih. Tuh, katempo teu? Gara-gara tadi si Nini ngomong kitu, jadi we rugi. Rek iraha dewek menang duitna. Diomong kitu ku Wakuwu, Nini Warsih teu nemal. Kalah ngong deui harita manehna teh ngomong make pengeras suara. Mangga nu pariogi salak amis asak dina tangkal. Kadarieu. Sakantong 1000. Berhadiah langsung. Meser sakantong, kenging hadiah 10 kantong. Rengse Nini Warsih ngomong kitu, ana burudul teh harita jalma mani ngabrul nyerang gerobak Wakuwu. Atuh harita jelema anu ngagimbung, cag parahi nyokot 10 kantong sewang. Sarta diantarana aya anu nyelengkeun ngomong kieu. Nih, kuring mah rek nyokot hadiahna bae nya. Meulina mah isukan bae lah. Kabeneran kuring keur teu boga duit ya. Tuluy ditema ku nu sejena, sarua ngaromong kitu. Atuh dina waktu singkat, dagangan Wakuwu harita ludes teu nyesa saeutik-eutik acan.
Nempok kaayaan gitu lain dari sedih napikeun Wakuwu. Rek ambekasi nini teu bisa, dah harita keneh nini warsih langsung kabur ninggalkeun Wakuwu. Atuh akhirna mah Wakuwu bati hulang-hulang. Bari haben we harita teh manehna ngusapan tarang. Caturkeun gorobag Bahdeni. Anu harita keur dirariung kuno tadi geus nyerang gorobag Wakuwu. Kadenge harita Akirayud salaku juru catur keur cacarita dina pengeras suara, nadana rada melas-melis siga nu menta dipikarunya. Bangga ka panang wargi nu penyogi salak amis. Ulah asa-asa mangga geura-garaleuhan etang-etang ibadah. Abdi teh jalmi paha kulalis, jalmi geus teu indung teu bapa, teu baraya-baraya acan. Bangga sagantong 1000 teras kanggo amalna 1000. Didoakeun ku kuring muga-muga anu ngagaleuh salak ti sim kuring sing digentosan rezekina anu berlipat-lipat. Beres Akirayud ngomong kitu, kadenge salah saurang aya anu nyelengkeung. Duh, hawatos teuing sigana ti enjing teu acan kenging artosnya. Tah atuh kuring meuli sakantong, terus ieu sodakohna 1000. Tapi doakeun kuringnya sing parek rezekina sarta sing deet jodona. Kabeneran kuring teh geus lila ngaduda. Beres anu saurang ngomong kitu, di tema kuno sejen bari maleuli sakantong dibarengan ku mere sodakoh 1000 sewang. Atuh dina waktu anu singket, dagangan Bahdeni beak sapada harita sarta duit maninumpuk teu kawadahan. Nempok kaayaan Bahdeni kitu, Wakuwu colohok bengong sarta manehna jadi manas. Sirinting harita manehna nyamperkeun Bahdeni bari gantawang teh nyarekan. Weh, Bahdeni, cek dewek ge tadi si laing tong mangkal di dieu. Tuh, pan buktina dewek teu bebeunangan saperak-perak acan. Samalah dagangan dewek mah nepikeun kaludes pisan. Ngadenge Wakuwu nyarekan kitu, harita nu nembalan teh Akirayud. Ya, Wakuwu, eta mah salah Wakuwu. Nah, dan ini warsih diantep sina ngacaprak dina pengeras suara. Majarkeun meuli sakantong dibere hadiah gratis 10 kantong. Bari jeung anu meuli teh padu nyokot hadiahna bae 10 kantong. Adi meulina mah henteu. Ulang Wakuwu harita teh ngahulang, nginget-nginget omongan ini warsih, basana nawarkeun salak make pengeras suara. Dasar nini kurang ajar tah. Kapanggih di jalan, moal asa-asa, ku aing mah sungutna rek diwawalan cangkang salak sia. Tapi ieu oge gara-gara si laing ongkoh, nah abet make mangkal di dieu. Nya akhirna jadi we persaingan urang teh teu sehat. Make silih bebutkeun harga sagala. Geus ka dieu, dewek mah podo minta jang meuli bensin we. Cek Wakuwu harita teh bari namprakeun leungeun siga nu jajaluk. Bahdeni barang ngadenge Wakuwu minta duit jang meuli bensin. Manehna harita teh ngaharewos ka Akirayud. Teu ngomong naon, da ujug-ujug motor odong-odong teh ku Akirayud di starter. Grung, harita motor teh disada, tuluy ngageuleung ninggalkeun Wakuwu nu harita keur namprakeun leungeun. Beuki lila odong-odong teh beuki jauh. Sarta kadenge tina pengeras suara eta odong-odong, Bahdeni tetembangan lagu Sorabi Haneut kaseneng manehna. Para mitra sadaya, Wakuwu saditinggalkeunana ku Bahdeni jeung Akirayud. Gancang harita manehna teh muru motor odong-odong bogana, maksudna mah rek balik. Tapi kaget lain dikieuna pikeun Wakuwu. Barang katempo ku manehna, harita motor odong-odong teh keur dipake arulin ku barudak. Saurang budak minangka gegedugna harita teh diuk di hareup bari nyekel setir. Sedeng sababaraha urang baturna harita teh nyurung ti tukang. Geuleyeung motor odong-odong teh ngageuleyeung maju. Sanggeus lajuna rada tarik tur manggih jalan anu rada mudun, barudak anu tadi nyurung ti tukang teh gancang naraek kana gorobag. Kulantaran jalan teh mudun, atuh motor odong-odong teh laju beuki nyemprung. Sarta kadenge harita budak teh salusurakan ayeuh-ayeuhan bakat ku bunga. Nempok kaayaan kitu, Wakuwu jadi sasa. Bari lumpat ngagegag nuturkeun motor odong-odong bogana. Manehna harita teh gogorowokan. Woi, bobonyit kurang ajar. Rek dibawa ka mana sia motor aing? Oran sia oran. Ari barudak para mitra, bata nurut kana omongan Wakuwu mah,
kalah beki ngahajakeun. Maranehna harita teh anger salusurakan kalah beki rame. Ayo, udah gali kuat lompat nama. Cek salah seorang budak ngagorowok bari nongengan ka Wakuwu. Atuh Wakuwu teh beki nafsu. Ceg harita manehna kana senal anu ngahaja di udar tina suku katuhuna. Sarta satuluina teu asa-asa belewar harita senal teh dipangpengkeun. Pletuk. Harita senal teh nengel pisan karena hulu salah seorang budak anu keur ngajebian ka Wakuwu. Tapi budak teh siga anu teu boga rasa nyeri. Harita manehna kalah kanya kakak seuri bari ngomong semu ngawada. Teu nyeri, weh, teu nyeri. Motor odong-odong najan mesina teu dihirupan. Kulantaran dinu mudun teh para mitra, harita lajuna teh beki tarik nyemprung siga keur balap. Yang sigana budak anu nyekel setir dihareup teh leungit kasaimbangan. Galeong, harita motor teh ngagaleong ka belah kenca. Atuh kurubas, harita motor teh mubus kana jero rungkun sisi jalan. Reg motor odong-odong teh eureun. Atuh barudak harita teh rikat jerat-jerut tarurun paheula-heula tuluy kalaburu paburencai. Wakuwu nu harita keur ngagegag lumpat geus beakeun tanaga. Barang anjog kalebah motor anu mubus kana jero rungkun kudupruk manehna ngudupruk leuleus. Sarta satuluyna ngomong pegat-pegat bari renghap ranjung. Aduh halayeung, aduh. Nah, atuh sial-sial teuing poe ayeuna, aduh. Nak tu sabaraha nya. Aing teh teu ngimpi-ngimpi acan kudu ngalaman kieu. Aduh, bangkrut ieu aing teh kaya kieu mah. Aduh ampun Gusti.